Munafik teh kamari dihareup mah sumuhun-sumuhunan tapi di tukang mah mereupa. Dihareupeun mah siga pisan anu luluh, ai dihareupeun mah pohara. Di satukangan mah justru nyana nu nyeun ekses-ekses. Mata molotot tapi lempang mundur, keuyeub. Karakter munafik teh keuyeub. Ai matana mah keluar tapi mun ditoel mundur, eta keuyeub. Mantak di urang loba keuyeub. Di lembur urang keuyeub loba. Di nagara lain loba hampir kabeh keuyeub loba. Nagara batu. Orang mangan sekolah doang kan negara batu. Tadi nama bagus barang balik di negara batu jadi keuyeub. Iya, ya jelema kuari mana anu kurang bisa dipercaya. Hese. Hayang mercayakeun jelema teh hese, boh di politik maupun di ekonomi. Ih, di hesena lain lalagaan. Di politik si gawe nurek ngurusan bebeneran yang jadi DPR teh barang geus jadi mah masyaallah hese ditanggihan jeung hese ditanya-tanya kaca mobil lagi dihideungan geus teu meunang pohara tah eta kan ngaranna keuyeub lurah gitu kan. Memeh nama pohara jasa bareng geus jadi lurahna ya Allah ya Rabbi bapak keuyeub hese di luhur atuh kitu beureun bupati ge indung keuyeub jadi hararese bari urang deuk percaya ka saha di politik hese ekonomi beuh gaduh heuh we kerjasama kabelah dituna masya Allah kan ulah kerjasama nu gede nu leutik bae nu tadina 10 juta bener tadi mah utang hitung nama sabulan 2 bulan bener geus ngeunaheun we na 3 bulan bener keneh 4 bulan leb eueuh jelemana eueuh kontrakan ge teu dibayar ambalayah kuari jelema nu kos kitu. Masya Allah. Kiai ge kiai keuyeub loba. Kiai. Ya Allah, ya Rabb. Hese kuari neangan kiai anu tatongkol. Keuyeub baru. Urang jadi teu percaya ka kiai ge. Komo kiai anu geus saju cicing dimui. Hese percayaana. Di depan hese di yayasan. Di kiai nu biasa ge cara pasantren kieu geus sararese. Keamanatan duit sholawat bae kudu leungit. Sholawat. Masya Allah. Keamanatan duit pidyah laleungit. Gusti Allah teh kumaha? Kepercayaanna urang kuari. Ngaji lain teu bisa, tapi bisa ngan teu dipake. Eta teh keuyeub ku situ. Ya kiai lagi panbo pohara jasa boga showroom kiai lagi kiai boga showroom teu sabar sih showroom HP doang hese urang ieu anu asli jas Gusti tah munafik teh bencinya luar biasa ka Kangjeng Nabi benci teh lain lalagaan keur mun bisa mah dipenggal munafik teh beheung Kangjeng Nabi ku benci-bencina aya dihareupeun masya Allah jubah dage ngangsar ka malah jualan jubah hebat atuh munafik mah tapi di satu kangeuna kurang-kurang sama Kangjeng Nabi teh ya munafik bencina pohara aja ka Kangjeng Nabi ari mukminin mah sahabat pohara ka Kangjeng Nabi. Beda tah. Munafik bebencina pohara ka Kangjeng Nabi. Sahabat teh cintana pohara ka Kangjeng Nabi. Nah, nu matak dua karakter ieu teh digambarkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an.
digambarkeun mana wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. ieu teh geugeuyan, ieu teh penghinaan supaya orang-orang kafir, orang munafik tambah bencina ka Kangjeng Nabi. Atau minimal orang-orang mukmin bisa ketarik ke orang-orang munafik. Dakwahnya eta. Dakwah. Matak bahasana ge ngaheureuykeun, ngageugeukeun. Ketika Kangjeng Nabi diturunan ayat wahyu caritakeun ka para sahabat, munafik teh pan ngadengekeun. Tah kamari kan nurun-nurunkeun ayat-ayat perang. Ya. Jelaskan lu kamari ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jeung ayat-ayat nu lain ketika turun ayat, turun surah-surah kumaha munafik ngomongna kieu cenah. Cek munafik teh ye Sawarehna aya nu ngomong kieu, ayyukum zadatu hadhihi imana. Mana di antara maraneh kabeh anu tambah-tambah iman ku turunna ayat. Ayo coba. Atap ayat eta apa nurunkeun diturunkeun ayat teh tambahan ka iman maraneh. Ayo coba. Ke orang-orang munafik nyana ngomong, "Heuy, ayat itu geus turun, surat itu geus turun, nambahan iman teu ka maraneh." Kan kitu ngalalagaankeun. Katau ka para mukminin, bejana lamun turun ayat eta teh nambahan iman. Kuari tah ayat tu kamari kumaneh kadenge. Cenah. Cek Muhammad ngomongna, "Hei, jelema nu ariman. Fattaqul ladzina yalunakum minal kufar." Kita merangan kupar eta tambah iman teh ka man. Aing mah deuk nanya bae ka sia. Ayo coba sia bebeja nu sabenerna ayat eta nambahan iman teh ka sia. Jecak mah teu. Lamun teu nambahan iman deuk naon iman ka Muhammad atuh. Bohong sama Muhammad bagus. Tak kafir mah ngahihile dan munafik mah ngahihile dan terus datang ka kuari. Datang ka kuari teh. Lamun aya jelema greget jasa ka kiai ngahihile dan di lembur. Sia eta kadenge ku sia kiai ngajakan muludan bae kadenge kan. Atuh deuleu ku sia bade pertan titah iuran atuh kiaina mah tuh nyeun dapur. Maknya kiai teh kos kitu. Kadenge ku sia eta mah lain kiai teh mah kos kitu mah. Tah ngahihile dan padahal mah kiai mah tuh nyeun dapur duit jana. Nyokot duit eta doang setik. Nah, eta mah eta tah kiai nu aya tah. Tuh ya, Masya Allah. Bapak Asjaya Kampung Bunder supaya pulang sebab saudaranya meninggal. Saudaranya meninggal namanya Waiding. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tah, ieu ya hihiledan lamun jelema teh resep ka kiai langsung we ngomong. Dah. Muludan rajaban teh kiai haji deuk bangun masjid. Urang keneh bae kapan nu dipertna. Eta mah kos kitu mah lain ngadirikeun agama lamun deuk mah atuh kiaina bae urang mah teu kudu. Kiaina bae ja kiaina ge boga duit atuh geus bae nu nyana heula pake. Kok ieu mah ngajakan ka urang kiaina mah tilok mere. Lain kiai teh mah kos kitu mah hihileud teh aya bae. Eta mah hileud kita taruh tah mah. Nyawa hileud kita taruh. Moh hejo teh gede. Gila kamu hidup kita taruh. Lamun ngarayap ka dieu getek ateul. Hidup kita taruh. Tadi lembur lamun aya nu kos kitu geus bet kita taruh tuh budak. Eta munafik mah kos kitu bae. Tapi lamun anu resep ka Kangjeng Nabi bobar. Resep ka kiai mah keur carita ku hari bae di lembur urang atuh bohar.
tambah karesepna makin aya maulidan, makin aya rajaban, makin aya pembangunan anu siar-siar agama makin rasa. Ieu mah keur carita nu kajadian di urang. Lamun kiaina bener. Lamun kiaina teu bener mah kaya ning kiaina nyieun yayasan. Teu kudu tamat, kudu disumbang. Sebab yayasan mah lain pasantren, PT eta mah. Aslina mah PT teh kajen ka kaler ka kidul kawetan ka kulon ge. Jauh nu gratis. Oh nu gratis tah mah PT tah mah. Meunang ku urang disebut PT Mahad. Oh cenah kiai mah kejem, aing mah kadang-kadang kejem. Aslina seperti eta. PT tah mah. Oh cenah kiai mah so amat so aing rasakeun ku sia. Ya aing ngomong kos kitu teh menang nolaah heula. Lain saomong-omong. Benang teh leluhur aing teh. Ye. Ayo sia datang ka aing aing dibejakeun sia. Kana raka sia. Toh sia masuk ka jungaluran, ngajeroan cenah kiai mah. Geus aing mah moal ngadeukeutan kieu mabur sia ka ditu. Aing mengundang henteu naon henteu ngaji ka dieu. Pamarentah ge ku aing dicare kanan bae mun deuk teu hayang bener indit ulah ngaji di dieu. Indit, ieu mah jang nu sarusah bae urang mah. Atuh jang nu sareuh pejabat teu kudu ngaji, yayasan teu kudu ngaji. Urang mah nu susah bae, anu dagangna rugi malulu. Ieu urang mah geus jadi di akhirat teh sakalian ka sorgana teh heula. Geus mending nu sarusah aja mah ngeunaheun, sacablakna sungut ngeunaheun. Nu susah mah nu kasinggung. Sia susah amat emang ekor. Ceritakeun politik teu ngarti politik, ekonomi teu ngarti bener. Tah aing mah hayang ngaji jeung nu karitu. Ngeunaheun asana kana dadas teu aya seneb teh aya. Enggeus, aya bangsa jeung nu karitu mah teu meunang kasinggung saeutik mah teh ulah ngaji. Enggeus, teu kudu ngaji ka ditu bae. Kiai Golkar loba keneh. Kesuai ka ditu, Kiai PDI loba keneh. Enggeus ka ditu sarombongan. Nyaho ka bener jago aing. Cenah kiai bosok sombong. Ih, sia mah lain sombong aing mah. Emang kadang kos gitu. Budak udah kos gitu sih. Aya ngaraji bae atuh lah. Deuk saha deuk kasinggung da subodok. Pokona kitu bae tah. Ugu boro-boro boga yayasan urang boga pondok pesantren kieu ge hese benerna. Hese jasa, Masya Allah. Urang ngabedakeun murid nu sugih jeung nu susah bae bakalna dicarekan ku Allah. Carekan, ieu mah santri mere bae, ieu mah henteu bae, jadi bedakeun dicarekan ku Allah. Sia teh deuk ngadidik kapan deuk neangan duit. Lamun deuk neangan duit mah ulah nyieun pondok pesantren cak Allah teh dagang toge sia ka ditu. Coba lamun di akhirat kitu-kitu kan sieun. Atuh komo yayasan tah memang. Emang tah mah asli deuk neangan, asli tah mah deuk neangan, asli tah mah deuk neangan. Dicacakan kos kieu bae sakieu hesena sieun. Masya Allah besi engke urang ditegor ku Gusti Allah deuk ngaji ngamacakeun kitab apakah sia teh deuk neangan duit besi dikitukeun sia deuk neangan duit make target atuh ka ditu. Setiap santri datang make uang miftah teh artinya uang kunci. Jadi lamun teu dibuka kuncina moal bisa sabaraha duit kana sabaraha duit geraan. Masalah ayo keur carita lempengna tuh lamun sakolahan mah deui barodo jelema kos kula ieu lantaran teu sakola tuh bodoh aing mah bahasa Inggris bisana ngan I love you doang hiji salian teh temen teu I love you hungry teu bisa kos kitu teh ai bangsa nu salian teh teh bisa. Ai sakolahan mah pan bisa. Geus kudu bisa ada bahasa Inggris, bisa ada bahasa Arab pakai nipu ujung-ujung. Seuris ya. Geus kapinteran urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik ngomong saha sih mana sih jelema anu tambah iman anu subur iman ku surat nu diturunkeun ku ayat nu diturunkeun mana celacak sia Quran teh nambahan iman buktina sia merengket
buktina siakan teu nambahan iman cak aing teh bohong teh Al-Qur'an teh tah ieu teh ngageugeukeun ngaheureuykeun kitu emang dasarna ge geus benci ka Kangjeng Nabi mentek dijawab ku Gusti Allah fa ammal ladzina amanu cek Gusti Allah Muhammad bedakeun maka anapun ari jelema nu iman ketika turun surat turun ayat atuh fazadatum imana atuh surat eta teh nambahan kana kapercayaanana nu matak lemban emang litasdikihim biata tadina ge atuh manehanna nambahan geus iman geus percaya geus atuh nambahan kepercayaanana tina percayaan nu awal bari jeung wa hum yastabsyirun bararu ngaku turun ayat selang ku turun ayat ngajadikeun obat kana kolbu na jelema-jelema nu iman ketika turun ayat ka Kangjeng Nabi emang tatani dage geus percaya ka Kangjeng Nabi geus percaya kana Al-Qur'an begitu didatangkeun di surat teh atuh tambah-tambah keimanana nambahan kepercayaan anu awal teh tadi bari jeung manehanana senang jeung bunga kadatangan surat anu anyar ayat anu anyar teh makin tebel makin gede makin tambah-tambah kepercayaan anak itulah jelema nu iman jelema nu iman mah kitu tapi wa amal ladzina fi qulubihim maradun anapun ari jelema nu di jero hatena teh aya geringan kageringanna teh doputi kodil lemah pertekadanana emang tadina ge teu percaya ka Kangjeng Nabi teu percaya kana Al-Qur'an begitu datang surat datang ayat atuh fazadatum nambahan rijsan ila rizim kageuleuhanana kabencianana nambahan kana kabencian anu awal kufurna tambah ka kufuran deui tadina ge memang manehna geus teu percaya ya ane kufur begitu datang surat tambah ka kufuran nambahan kufur nu pertama bari jeung wa matu wa hum kafirun paraehna ke dalam kondisi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik masyaallah seperti etalah urang kuari mah ye kuari mah kan geus teu turun ayat ngan ngadenge begitu ngadenge urayan-urayan Al-Qur'an urangna cinta ka Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ka kitab Al-Qur'anul Karim